Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangun deui sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng deui, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu jajar carios si rakean kalang Sunda. Di dongeng teh dipantun tina carios pantunnya. Malah mandar tiasa ngahibur baraya di mana wae ayana. Atuh tong hilap dina rojong ditaroelan tombol subscribe. Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra, supados teu nyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu carita si rakean kalang Sunda wilujeng ngadangukeun. Runga. Atuh kiwari geuningan sagala gati. Jayaan teh ge salin rupa ngawujud marupakeun maung lodaya. Si rakean ge hante ticingeun. Si rakean salin wujud ngarupakeun areuy anu meulit ngaborogod eta maung ka jajaden. Maung teh ribu kangaranan dibelitan ku areuy. Ngan bae si Jayaan teh ngagibekeun di awak ngacangelek kiwari mah jadi angin. Atuh sabatae eta areuy anu meulit teh brut-brut pegat sabab angin teh ngadadak jadi kawas aya angin puyuh ledimbungan, angin barat tali wawang. Geus kitu celegur kadenge sora nu pating celeger jeung pating celegur. Tetelat tina angin teh ganti kiwari mah jadi guludug, jadi gelap, pating celeger, tapi si rakean teh teu kunanaon. Anu perang rosa jasa perangna, dua urang pajajaran anu gagasak di mandraguna. Suruntul Jayaan teh anu bruk meni katempo kawas maung galak, kawas rek nubruk uncal we. Si rakean gentak kelit, Jayaan teh ati disaliwakeun disungsang lebah kelekna, bari teruy dicecek dina canggengna kalayang. Jayaan teh ngalayang rag-rag ka sagara. Sagara ngadadak motah jasa ombak laut meni katingali anu kawas anu ngamuk geleger nemerakan batu karang. Tina gelegerna sora ombak kadenge aya sora anu handaruhan tayarian ti sorana si Jayaan teh. Rakean acan wayah kiwari aing eleh aing nyerah deuleuh. Engke aing unggah deui tungguan si rakean. Tungguan deuleuy. Cek eta sora teu lales sora si Jayaan teh ngiles kabawa katebak ku angin. Sagara kiwari mah leno ombakna teh teu motah deui. Di kajauhan katempo si Jayaan teh ngarongeheap kecebur tetelang geus robah wujud kiwari mah jadi lauk anu kecida gedeana. Jubahna anu kawe kiwari tinggal sapotong teh. Geus teu katempo ayeuna mah gegeleberan. Beberna anu lacik jada di lembu laut anu diserebut tali datu. Sedengkeun ari sorbana jadi lauk cucut anu galak. Kanerona jadi lauk cumi anu gede. Jayaan teh punah lalakona keur saheulanan mah. Eta inyana teh kiwari geus jadi lauk gede. Mun ceuk ayeuna mah lauk paus atawa lauk hiu nya. Punahna Jayaan teh jadi jelema teh lain ku sabab sesembahanana anu teu agung, teu manjur, teu mulia. Ngan bae kulantaran laku lampah eta Jayaan teh sorangan. Jayaan teh malahan mah geus ganti sesembahan, kalah biluk ka curik jarian. Jayaan teh biluk ka musuh anu memang kudu diperangan nyata hawa nafsu. Jeung deui Jayaan teh kapan urang pajajaran anu geus hianat. Jeung di manehna teh wani ngalawan karajana sorangan. Bukituna katulah ku pamolahna dibendon kuno agung anu nunggal ngan sahiji anu ku Jayaan teh disebutna teh Gusti Allah teh. Tuna urang tungguan Jayaan teh unggah deui. Tapi ayeuna mah urang caritakeun heula gunung di sisi walungan pangdeukeutna ka sisi sagara. Kiwari ge cenah aya keneh bareto mah disarebutna teh Gunung Jayaan teh, tapi kiwari mah jadi Gunung Jayanti. Sabab baheula disarebut Gunung Jayaan teh nyaeta ku sabab eta gunung teh geus ngante wayah ante halana kajayaan teh.
anu dina antek nama gening hante unggulan ngayonan layan anu teguh kana kapercayaanana, teguh kana tatali karuhun anu memang boga ajen inajen anu luhur. Kitu mitra kaum dangu eta si Jayaan teh tetela geningan gambaran jalma anu sarakah, jalma anu ngudag-ngudag demi kepentingan pribadina, malahan menjadi antek-antek disebutna. Ari Jayaan teh jaya antek-anteknya mitranya. Ku zaman kiwari mah anu bilu ka antek-antek asing, anu erek ngaruksak kebudayaan bangsa urang sorangan, ngaruksak budaya Sunda khususna. Eta antek-antek teh lirbay ibarat Jayaan teh, tapi ku serakean teu waleh diperangan jalma anu jujur, jalma anu satia, teunggut kalinduan tigeda kaanginan, bertahankeun budaya, bertahankeun kaislaman anu sabenerna. Dari Islamah mitra kaum dangu, lain agama anu nitah sarakah, jalma anu salilana teh hubudun ya jeung sajabana. Tapi agama anu nitah repeh rapi, akur jeung sasama, welas asih jeung sasama manusia. Kapan parantos dicontohan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oge sakitu Rahman Rohim, welas asih ka sasama makhluk najan beda-beda bangsa, beda-beda agama. Tara kungsi maksakeun kahayang, tara ngaguna sika ka sasama manusia. Dasabari sakabeh umat Gusti. Kitu mitra anu dicontohkeun ku Kangjeng Rasul teh salamina teh nganggo rasa mitranya. Rasa teh eta teh manusia ge kabeh boga rasa. Lamun manusia geus ngagunakeun rasana lain make ukur akal, mugi perasaan anu keteweleh katempelan ku hawa nafsu. Lamun manusia make rasa bakal sarua dina benerna, sarua dina jalurna. Sabab rasa mah tara pernah bohong. Lamun batur dicibit nyeri, urang ge tangtu nyeri. Lamun batur ngdahar uyah asin, urang ge pasti asin. Rasa teh hiji ciri atawa tanda netelakeun putusan ti anu maha hiji maha tunggal anu maha esa. Bikin sakabeh manusia nu aya di alam pawenangan. Atak saur sepuh kapungkur mah cenah sagarupa ge kudu make rasa. Ai rasa teh kudu kanyata laksana jeung buktina. Lain ukur rasaan, lain ukur cenah jeung beja. Tapi karasa nyata, kasaksi jeung kanyataanana moal jauh beda jeung sasaha oge, sabab di ditu mah kabeh ge sarua, sabibit, saasal, sacikal, sabakalnya. Urang caturikeun deui mitra teh si Jayaan teh kungsi susumar ke cenah bakal muncul deui. Manahan mah manehna teh jadi ungah, jadi bajo atawa bajak laut anu ngaruksak ngarampogan basisir kidul. Malahan mah cek ugana teh engke Jayaan teh bakal ungah deui turuna teh tina kapal anu coreleng. Tapi inyana teh moal bisa laju sabab di Gunung Sunda geus nungguan hiji jalma anu bakalan teh jadi pandita, nyaeta Pandita Tundapura. Anu ngusir deui Jayaan teh mulang ka Mandala panyicinganana. Jayaan teh bakal turun di kapal coreleng ngantir-ngantir semah di sabrang anu ungah di antara dua pameungpeukna. Cik harita urang pelabuhan Ratu Kiwari. Eta lauk gede teh memang ayana di laut rada katengahkeun jeung nembonganna teh lain bae kanu kabeneran atawa kawenehan. Tapi pang-pang nama ke jalma-jalma anu sarombong. Cek beja mah gedena teh lauk teh leuwih gede batan parahu. Nyamun cek tadi teh mah disebut lauk paus neureun kecida gedena. Malah tonggong nage anggis karangan, harina teh bakal tingkung geus lila. Sisir Nyi Putri Purnamasari anu murag. Cenah mah kiwari gaya keneh cek kanu kabeneran atau kawenehan mah. Kapeung-kapeung osok tembong ngagejebur di waktu beuting di luhur gunung turun kalebak. Pementasan ka tanah Jambang ku angin anu kacidak kencengna. Loba tatangkalan anu rarubuh, loba reuweung anu rusak, ditambah deui loba jasa gunung-gunung anu garundul. Tah eta sasakala engke cenah jaga hiji waktu gunung-gunung di basisir Pelabuhan Ratu teh bakal garundul alias cara diimah digarundulan ku jalma-jalma, dirojok-rojok sina jembar,
Tapi di buritna teh jembarna teu matak senang di mana gunung-gunung anggeus karundul. Eta tandana bakal datang bencana alam. Keuna unggah jayaan teh kadua kalian. Kitu cenah. Jadi jayaan teh netelakeun jalma anu teu mikir kana kaayaan pikahareupeun. Estu hirupna teh ukur ngakukulukeun kahayangna. Mudah-mudah kahayang dunya tanpa mikiran akhirat antawa akhir dina sagala pagaweanana. Dibuka ras-rasan asal aing senangkeun batur. Eta simbolna jayaan teh mitranya. Sedengkeun ari sirakean mah anu memeres alias anu menerkeun lamun ceuk ayeuna mah ibaratkeun urang Sunda anu muncul teh nyata Padede Mulya dinya. Nyata ngahiji jeung rahayat akur jeung alam hartina teh. Sabab manusia teh hirup teh di alam pawenangan. Di alam anu memang aya hubunganna jeung leuweung, hubunganna jeung kayaan sasatoan. Kudu bisa saling ngajaga sabab silih salametkeun. Sawi Islam teh kapan disebut rahmatan lil alamin teh mitra. Eta pisan anu dicontohkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anjeunna teh rahmat pikeun sadaya makhluk di sajagat raya. Cindekna kaayaan bakal robah dina kaayaan damai tentrem ibarat Madani atawa Madinah. Lamun geus dipingpin ku manusia anu nyontok ka Kangjeng Nabi. Jeung deui teu jauh-jauh teuing kapan urang Sunda teh boga raja anu adil wijaksana. Disebut teh Prabu Siliwangi. Eta Siliwangi teh kapan kaituna teh silih asih, silih asuh, silih asah kawantu ngagedekeun sifat welas asih ka sasama. Eta pisan anu make rasa matak. Ulah kaget baheula di ngaranan pamanah rasa asalan teh tigaluh. Nyaeta tigaluh ti hate-hate anu suci jeung murni. Lamun kiwari ngadeg deui pajajaran, anak Siliwangi turun deui ulah kaget mitra. Sabab manusia anu sajatina bakal ngaluarekeun sajatina dina hatena. Anu make rasa tah lamun ayeuna aya pamingpin anu make rasa. Mudah-mudahan we eta Kang Deddy Mulya di teh mitranya laras-laras pamingpin terah Sunda anu nyanak make rasa ajaran Siliwangi, ajaran Rasulullah anu welas asih ka sasama. Mugi anjeunna tiasa nyanak kana katingtriman, kana kasajahteraan, oge kamakmuran rakyat khususna urang Jawa Barat. Da geuning segala rupa geus diatur aya tetekon di dituna, aya katangtuan di dituna. Urang mah salaku manusia anu kudu nyaho. Oge nyaksi kana segala rupana ulah arek nyawad ka batur, ulah arek geuleuhan ka batur. Urang mah kudu ngalalajoan we. Kalawan urang bisa ngajaga dirina masing-masing, kulantaran hirup mah sewang-sewangan paeh ge sewang-sewangan. Temun manusia daek tapakur mah tinangtu salawasna bakal eling ka Gusti Na Maha Suci sagarupa ge kapan geus ditangtukeun. Contona bae mitra, urang bukakeun we sakedik ku umangnya. Ayeuna anu jupira teh nu kasebatna teh Deddy Mulyadi di pamingpin pupuhu di Jawa Barat. Kapan namina teh Deddy ari Deddy teh bapak mitranya. Ari Mulyadi teh anu bisa ngamulyakeun atawa boga sifat mulia. Kapan teh jauh tina laku lampahna mitranya. Pun kitu deui eta Deddy teh bapak kapan disebutna teh bapak aing. Kagungan istri anu pertama teh nyata Sri. Ari Sri teh kamakmuran, Sri teh artina cahaya. Ari Setiawati teh hasatir artina teh satia jeung jujur. Eta ciri teh geus netelakeun tina perbawaan anjeunna mana kitu geus ditangtukeun ku kersa nu maha kawasa. Oge cirina teh nyaeta Bu Ane Ratna Mustika istri anu kaduana. Ari Ane teh boga sifat nyahan. Ari Mustika teh liwatkeun batu permata anu bercahaya. Ngan bae di dieu teu gampang ngawujudkeunana loba godaan. Urusan haliah kadunyaan nu matak ngaruntakeun ngan nu matak ngemisahkeun. Ciri anu kasar lajeng nyata ku putrana nyata Maulana Akbar Habibi Ahmad Habibi. Ari Maulana teh hiji pamingpin, Akbar teh anu agung, ari Ahmad teh sifat anu boga sifat terpuji sifat Kangjeng Nabi. Habibi teh boga sifat nyahan, ku kituna bakal dipikanya ku sasama, bakal dipikanya ku rahayatna. Sedengkeun ari putra anu ka saterasna disebutkeun Yudhistira manunggaling rahmaning hurip. Yudhistira teh kapan lambang pamingpin anu jujur manunggal ngahiji jeung rahayat. Anu getihna ge cenah bodas eta Yudhistira teh anu disebut Samiaji teh nya.
hiji Raja Pandawa anu adil paramarada, anu salamina jujur tara pernah bohong. Mudah-mudahan we nya eta Kang Dedi Mojadi teh saluyu sareng kanyataanana oge pitunjuk-pitunjuk dina anu taket sareng anjeunna memang eta teh parantos diset ku Gusti Nu Maha Suci. Sabab manusia mah kudu daek tapakur, tadakur tareng sasakur. Malihan mah kapan putra anu katiruna teh nyata istri nu nalahna teh Hyang Putri Sukma Ayu. Ari Hyang Sukma teh nyata hartosna teh netelakeun Hyang teh anu pangluhur-luhurna lamun cek beh dieuna mun disebut pamimpin. Sukma Ayu teh artina teh anu jiwana teh suci jeung bersih, anu seungit, anu eta teh disebut wangi teh. Eta lah Siliwangi mitranya. Jadi netelakeun Siliwangi bakal aya deui datang deui mitra lamun manusia anu salamina welas asih ka sasama. Kapan cek Prabu Siliwangi ge cenah kula bakal datang ka manusia-manusia anu luyu jeung kula. Anu salakun salilana teh make rasa. Apaan kapungkur sebat pamanah rasa hartina teh anu kaluar tina galeh galih anu suci jeung murni. Mata didinya disebut maung teh disebut manusia unggulan anu geus bisa make sifat kamanusiaanana anu sajati. Kira kaum dangu atuh ayeuna mah anu panjang urang gulungkeun anu ngagulung urang, nyangreudkeun anu lepas urang tumbuhkeun anu landung urang purakeun urang anggeuskeun ninun catur nganyam carita. Kang caturkeun ieu ayeuna mah sirakean jeung Nyi Putri Purnamasari. Kadenge Nyi Putri teh sacarita ditujukeun ka si rakean. Rakean, beteung teh mingkin ridu jeung jungjat kieu. Mun kacai kumaha susah, kumaha lamun urang pindah we anu datar. Nyaeta ka saberang di belah kidul. Nya Nyai, lamun urang cicing di pagunungan, urang teh bakal kasusahan. Hanya leuwih hade urang nyabrang ka saberang kidul. Laju aturuana teh parindah we nyabrang ka saberang kidul. Jalan teh kagirang heula nyabrang laju ngilir. Kaliwatan Gunung Leutik anu di puncakna teh aya Ceuri. Eta gunung kiwari teh cenah diserebutna teh Gunung Puncak Ceuri. Laju kaliwatan deui anu puncakna teh aya Kadongdongan. Kiwari aya keneh disebutna teh Puncak Kadongdong. Laju turun di belahan hiji sumur atau di lebahan hiji sumur handapeun tangkal dadap. Katempo anu tangkalan dadap anu gede ante jauh di tangkal sempur. Dikurilingan ku dapurana haur. Atuh di dieu eta tempat anu aya tangkal dadap teh duanana teh ngadon ngalobakan we. Seutik rada kahilir si cai anu ngocor di sumur tadi. Betaneun walungan anu kacina gedena. Di dieu mah urang teh genah Nyai. Kusabab urang di ayeuna teh misah ti batur-batur. Misah-misah ti baraya. Keujeng saja Nyi Putri teh dek ngadegkeun deui pajajaran anu teh gumantung ti saha-saha oge. Atuh itu walungan anu gede. Urang ngaranan Cimandiri. Ieu cai anu leutik anu ngocor ti sumur haur urang ngaranan Ciradap. Sabab biji caina teh ti handapeun tangkal dadap. Kusabab ieu Cidadap jadi panghurip pangjembar anu kertarani. Nya rakean ade pisan. Laju atuh si rakean teh nyiar batu anu gede dirarempak jeung diatur dirapi-rapi. Anu engkena teh katelah sumur haur pamunjungan. Tapi kiwari mah geus eueuh cenah. Eka catur ngabakanana urang gocapkeun bae Nyi Putri reuneuna teh ngadeukeutan ka wayah atawa nincak dina bulan alaeun. Hiji poe rakean teh balik di huma. Kadenge Nyi Putri teh gegerohan. Rakean, ieu beuteung ku asa mules rakean. Kunaon Nyai? Bawa asup angin? Lain rakean. Lain asup angin ieu mah. Karasana beda deui. Buah-buah kula teh rek ngajuru rakean. Alah, kumaha tuh? Rek ngajuru. Si rakean teh mani bingung sabab inyana teh hanteu nyaho jeung acan pangalaman kumaha atuh ari anu ngajuru. Bisi rakean teh ras inget lamun keur di pilemburan. Lamun aya nu ngajuru teh sok aya emak beurang atawa emak paraji. Atuh maneh teh kudu guru-guru we cenah neang emak beurang atawa emak paraji. Nyai, uing kudu neangan heula emak beurang atawa emak paraji ya. Nya rakean. Gancangan kumaha atuh ieu teh? Bisi kaburu kabarosotan rakean. Nya alah. Tapi kunaon rakean?
Cek si rakean ngahulang manehna ge bingung lamun manehna teh indit neangan paraji atawa ma beurang. Si rakean ge inggis ditaruding lamun manu ngareuneuhan Nyi Putri teh dayan di si rakean. Rakean manehna teh teu nyaho kumaha nya pilampaheun. Alah, bingung aing teh. Bisi uing teh disangkakeun anu ngareuneuhan Nyi Putri Purnamasari. Jeung deui uing teh kaget. Lamun Nyi Putri Purnamasari reuneuh kapan geus dilat teu rejengan jeung Den Bagus. Tapi ayeuna reuneuh, alah. Tapi da uing teu rumah sarumpakan. Tapi tapi cenah mah sok ngadenge anu reuneuh oge henteu ditumpakan wae. Tapi kusir oge jadi nya kusir. Bisa kitu kusir bisa reuneuh. Tapi uing ge rumah sa aya sir hate kadua leutik ka eta Nyi Mas Purnamasari. Tapi uing mah pageuh pangkuh kana janji kana sumpah. Moal erek ingkar janji, aduh lamun kitu mah uing teh kudu neang saksi ya. Kudu neang pisaksieun. Kitu cenah si rakean teh. Laju atuh inyana teh ras inget ka Nyi Putri Ganda Harum anu keur tapa di pageran ku caringin jeung Pukihara teh. Si rakean teh rek nepungan eta Putri Ganda Harum. Nyata lanceukna Nyi Mas Putri Purnamasari. Puan Nyi, akang ngarek nepungan lanceuk Nyai. Nyata Gandrum Arum. Narek naon kitu rakean? Kapan urang teh ulah nepikeun aya nu nganyahawankeun urang di dieu rakean. Ulah kitu kudu aya saksi. Keun uing rek nepungan eta Nyi Mas Gandrum Arum. Sakaliannya parajinan yang ti ditu lah. Rasa kalian jadi saksi, tapi ke dagawan sakedeung ulah baka ini rakean. Di awak asah redang kieu. Anteur kaula ka sumur sakalian edeuk munjung supaya ngajuru teh hante karasa jeung budak teh sampurna we gede bagjana. Nyaho katuh. Aju we atuh ku si rakean teh dianteur mitra. Barang tepi geus karasa mules deui. Ajuhina teh reureuh heula diukna teh yang hujar lamar dina batu lubak satumpang. Di mana dina eta batu handapeun sumur sempur teh anu ngarang-rangan di sisi sumur. Sumur haur pamunjungan cek Nyi Putri teh. Rakean, ulah teh capek. Pencetan bitis kaula. Hayang dipencetan Nyi Mas teh. Nyai teh. Nya gancang rakean. Ulah yang dipencetan. Tuh, kada ragap oge si rakean teh kudu pencetan Nyi Mas Putri Purnamasari. Tapi si rakean teh nurutkeun kana kahayang Nyi Putri teh laju dipencetan. Ngan aneh nu dipencetan teh bat sagala dipenta dipencetan sagarupa itu ieu yang dipencet. Si rakean ge rada ringrang, rada sarempang. Sieun jadi katulah lamun inyana teh ngarempa ke sumpah. Tapi Nyi Putri Purnamasari teh keukeuh. Si rakean teh kudu jadi babana eta budak anu ngaharti kudu jadi salaki Nyi Mas Putri Purnamasari. Ari mencetan hate si rakean mangocomang we sorangan. Sieun uing katulah lah. Najan can kepukuh kanyahoan lamun eta budak nikandung teh anak uing atawa lain. Tapi lamun uing nyanggupan jadi bapana, tangtung kita bakal reuneuh deui, bakal adian. Kapan munding bikangge nya sok reuneuh laju terus aranakan deui. Alah, kumaha yeuh? Aduh, bingung uing mah. Pangkaning uing teh geus sumpah. Lamun uing daek jadi salakina Nyi Putri Purnamasari, kita bakal boga budak si rakean cenah mah. Alah, cilaka. Wangkaning sumpah anu disaksian ku sakabeh alam. Wangkaning geus nyanggupan kumaha-kumahana. Alah, kumaha atuh aing geus kieu yeuh. Alah, tulungan yeuh. Wangkaning Nyi Putri sakieu gelisna sakieu men serangna. Cacak-cacak uing lamun teu bisa nahan parasaan jeung hawa nafsu geus matak cilaka. Nya cilaka. Tapi si rakean teh hiji lalaki anu teguh pengkuh jaga kana sumpahna. Moal cara muning jalu cenah nugu hawa nafsuna supaya ye bikangna teh nyampeurkeun wae. Si rakean mah tetep manehna teh ukur ka pihapean unggul. Sumpah si rakean moal eudeuh rungkat ku ditugar, moal eudeuh gugur ku digempur, ajeun lebur jadi lebu, dipeuleum seuneu kadeudeuh. Diluluh dihuru ku nafsu rakean mah moal eudeuh cara muning jalu cenah. Mitra kaum dangu peryogi kauningannya. Ieu carita teh nu nembe teh netelakeun dieun manusa teh kapan digodana teh ku ragana. Ari awewe teh simbolna bumi, simbolna wujud.
sabab wujud manusia teh asal tina sari-sari acining bumi, acining cai jeung sajabana. Anu ngewujud jadi wadahna ruh urang nya ruhani. Kapan ruhani teh salah-salahna digoda ku jasmani, ari jasmani tanpa ruhani anu kaancikan ku sifat Gusti anu Maha Suci tangtu lamun manusia luar tina sifat kamanusaan, sifat anu dititipan ku Gusti anu Maha Suci. Tangtu manusia teh cara satoe anu ukur ngagugu hawa nafsunya. Sirakean kulitna hideung nyetelakeun ari hideung teh simbol mutmainah, nyata jiwa-jiwa anu geus tenang, jiwa-jiwa anu teu katumpakan ku hawa nafsu, tapi jiwa anu geus kakucuran ku nurani, hartina teh manusia anu geus sadar kana jati dirina. Eta cenah Nyi Putri Purnamasari teh mangrupakeun putri Pajajaran anu sajatri, putri bungsu tinu anu katujuh. Najan wujud si rakean ukur badega Pajajaran, tapi rakean mah lain rakean biasa. Sabab rakean teh rakean kalang Sunda, incuna keneh Sang Hyang Dewa Batara Kala. Incu anu dicurung ngalalana sabari ngandanggoan wayah Cidadap. Cidadap nu saat pangupakanana teh matakna ke rakean nyupan embun-embun Nyi Putri teh laju ka hambeu arum wangi kahyangan nu melenghir tina awak rakean anu sajati. Gambarannya si rakean teh sengit ari Batara Kala teh waktu, jadi waktu iraha engke cenah bakal muncul deui manusia anu kawas si rakean, manusia anu make ajaran Siliwangi, ajaran rasa, muncik aya nama ajaran Rasulullah anu sajati, nyata Kangjeng Muhammad anu terpuji teh mitranya. Kitu mitra, anu salamina teh akhlakul karimah. Engke lamun aya jalma anu make rasa jeung akhlakna akhlakul karimah, eta anu bakal mawak katengtreman kadamaian madani lamun cek bahasa Arab nama Madinah teh. Beh dieuna mah tumaninah di jiwa sewang-sewangan manusia. Mitra, waktu parantos teh kapan cagala urang tuna jajar carita si rakean kalang Sunda deui kadi urang teraskeun dina seri anu sarajangna tumang. Saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.